sana bebereng kasdadena nah tangkal sendiri nupume ngering hati papacana namun piu barenana aing mah ngelawengan kieu jeung kieu we pagawean loba gaji teu sapira tapi da sakieu ge alhamdulillah dan yang gawe teh hese kayang mah teh si rete teh digawe di aing iraha atunya batur juga aing nasib sapu geus tinggal ngepel aing ngepel segala rupa kudu namu pagawean awewe mah sing euy nyaan meureun sengklek boga RT teh aya sakieu gang teh kaliwat katincakan kudu ngalaliwat heug hujan musim hujan ayeuna teh nyana kudu nitah dipel ya gang lieur nasib padahal mah ku aing beungeut na apel ieu paning panjang gang teh 70 km kumaha ngepel aing Ieu asa teh ieu kekembangan teh duh bari jeung teu nyaho oge urang kembang naon haranana teh geuning alalas kieu mah duh pepelakan teh katinggalinana ge duh nurutan batur mengpun keur spiral teu nyaho aran kembang nyaho nu kieu wae ieu teh halus Bogor belum anu kieu ninian teh urang we ayeuna mah teh nyaho aran oge ngaranan sorangan anu kieu kembang run anu kieu gelombang cerai tangkal bako geuning ieu jadi pibiniheun di leuweung sugan we montok duh ampun resep aya asli kieu teh ngares kieu geuning ha ieu senan kuring keur anu ngaresna mah sugan macan sasapu can ngepel si Mariunan teh nya mana karah ha aduh pas kalah ka ngejempro didinya eta maneh kalah ngejempro didinya gerah Pak RT yang baik hati, rajin menabung dan tidak buang sampah sembarangan. RT teladan teh atuh. Ari maneh keur naha di dinya? Kapan ieu keur ngepel gang? Sasapu empan entos di dinya tadi. Di ditu entos. Cek RT ading gang kudu disapukeun ameh bersih tidak ada bintik-bintik rurujit dan nyamuk. Siapa Aira? Ampun. Siapa kurang ajar? Goblok. Tidak kena. Aduh. Puas, lebok. Ngecek we si amat udah ke atasan teh
puas mana mah sok ngocewek aing teh. Ada aing pangmelikeun popen. Atuh aning rete geus eureun ngadahar popen tah meuli di popen atuh. Kapan keur hayam ieu mah? Oke leuwihna keur maneh. Tugan teh keur rete. Soalna hayam aing mah lamun encan sarapan popen teh engke teh sok salatri. Pan abi ge parek teh. Teh enjing teh acan sarapan. Munnya pan abi birih-riet lamun teh sarapan mah meureun. Heueuh. Ambeh henteu rieut meuli heula popen kabeh. Hayam aing can sarapan ieu, ha? Leuwih na ti popen tahakan ku maneh geus barapna hayam tah hayam aing kongkorong wae. Hareangeun madang. Buru. Di nu geuringna ge maneh lamun seueuh mah ku popen, panyakitna lain panyakit jelema, panyakit tetelo. Buru. Nasib. Atuh mana makalah cicing we di dinya. Buru. Parete kapan meureun lamun uing kena ngadahar popen mah meureun engke abdina meureun bisa dirawat di Uganda nya parete daek engke nah lamun uing dirawat di Uganda ngabiayaan Lain Uganda. UGD. Bari jeung aya panyakit un mah teu kudu dibawa ka UGD. Cukup di kandangan kecelok buru beurang manten. Hayam sing sakit perut salatri. Hari hayam meuni kudu wae buru-buru bisi sakit perut senari aing ku tetelo ge duli meureun beung aing ki anu